anu dor-dor teh Bu waktu ku eta telat gara-gara dor sugih ka jelema aya anu cicing di masjid nungguan isya kalau obrol didinya obrol lagi didinya la amalan itu aja tadina aya tujuan jadi 14 huluna ari nu asli huluna aya 7 tapi aya kopayana aya 14 pelengep pareng kopiah pindah kana tuur burungan budak lain bab muamalah lain diobrol kenungguan isya munguna mah lain bab ubudiyah lain bab makrifat ka Allah bab kitab scrollot daplot surat al-baqarah ayat gocap anu diucapkeunana nungguan salat nah diucapkeun anak kitab scrollot daplot nu kumaha teh nu kieu bukolot wa ududun wa baqaun dikalinting na daun kaung di sana tungtung nyerbung di sesep mah Abah Ahmad bijilna irung aduh bako kalau nungguan isya muna mah hampurannya Mbahnya subhanallah Islam memang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tashalu alaina jawab munkar wa nakiru alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin kitu ulah nuleukeun ahing wae. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika ilai. Allahu ya halim, Allahu ya wadud, Allahu ya wahhab, Allahu ya razzaq, Allahu ya razzaq, Allahu ya razzaq, Allahu ya fatah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu kusim kuring sangat diteda doana para kiai, para ulama sekecamatan Malingping anu alhamdulillah dia wengi hadir di masjid anu mulia munggu Allah ieu baik anu lebet masjid di payun masjid anu di lebet panggung sadayana para kiai, para ulama ente disebatan ku abdi hiji-hiji namina sadayana Abah punten Mbah nggih. Anu kusim kuring sangat diteda doana. Doakeun Abah Kiai mudah-mudahan dina saah ieu dina detik ieu Allah Subhanahu wa taala masihan kana abdi Haji Khalid Nawawi hiji taufik, dua hidayah, anu katilu inayahna. Supados ieu abdi nyarios ulah sampai kena sawan beraja ping torek. Mugi-mugi ieu Allah Subhanahu wa taala dina saah dina wengi ieu masihan kana abdi terutamina upami aya engkin pangajakna, aya engkin pangeling-elingna, manfaat kanggo abdi nu ngajakna, manfaat kanggo abdi nu ngelinganana, manfaat kanggo nu ngupingkeunana. Urang sasarengan ngadoa sadayana doakeun para guru-guru urang sadaya. Mugi-mugi ku Allah diawetkeun yuswana, dibarokahkeun kahirupan sareng kahuripanana,
sehingga berkah ilmuna anu aya, berkah hirup sareng huripna, berkah rizkina, amin, diselamatkan ku Allah tina balai, ditebihkan ku Allah tina fitnah. Oke, ka para ustaz, para ustazah, para hujjaj, para hujajah, insyaallah ka para calon hujjaj, calon hujajah tahun 2025 insyaallah, wabil khusus ka para calon jenazah bulan Syawal, tos daftar jadi calon jenazah bulan Syawal ibu. Oke, ke para panitia penyelenggara malam Lailatul Qadar, para donatur, para pemuda-pemudi, tetanggi lembur, tetanggi nande, tetanggi panciringan. Sadayana lah hamba-hamba Allah anu wengi hadir, anu kusim kuring antara sebat hiji-hiji namina sadayana rahimakumullah. Pertama anu langkung utami sasarengan orang muji syukur, basakeun lambe urang, basakeun ilat urang. Tasyakur ke Allah Subhanahu wa taala nu mana alhamdulillah dina wengi ieu insyaallah taala wengi ka 20 sabaraha ibu ya? Aya anu saumna dinten Sabtu aya anu saumna dinten Minggu aya anu teu saum sama sekali aya. Upami kami saumna dinten Sabtu, upami Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu ayeuna wengi Ahad, berarti insyaallah taala urang tos 22 dinten sareng insyaallah mungkin enjing berarti 23 insyaallah. Anu mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tos maparin ka urang mang pirang-pirang kenikmatan, mang pirang-pirang karunia-Na. Pertami dipasian ku Allah karunia-Na alam panjang, alhamdulillah. Insyaallah alamna masih panjang kene kiai moal ka kiamat moal. Sebab loba nu rarana, loba nu karawin kiai insyaallah, loba nu boga hutang segala. Jadi insyaallah moal ka kiamat moal. Anu kaduana selain alam panjang nuhun Gusti dipasya nikmat ku Allah batur maloba nu paeh urang melengep hirup keneh. Iloba nu paeh Bu, aya teteh uwa mitoha ge paeh. Akur teu dangdangan. Ya batur maloba nu maot urang hirup keneh panggih deui jeung bulan puasa alhamdulillah. Panggih deui jeung bulan puasa, bulan anu pinuh keberkahan, pinuh ku segala kepinuhan ayana di bulan Ramadan dia. Nu salajengna alhamdulillah ya Allah tasyakur Gusti selain dipasieun nikmat alam panjang aya sesa umur urang sadayana dipasieun karunia Allah dipasieun nikmat sehat wal afiyah alhamdulillah sehat wal afiyah. Ibu damang Bu, Abah damang Pak, insyaallah damang banyak damang segala nanona awak damang emutan damang kantong ge nyocok Bu insyaallah pan loba lembur kami mah loba sok ngalaba sakedeung deui urang cenah lebaran deui beh ruwed aing mah ruwed eta Bu. Tetangga kami mah loba nu ruwed tareh lebaran mana can kapitrahan can kabeli baju kabeh encan parangsang bahasana ieu encan itu encan bae tapi dia ibu dah hari rup bae sampai ka detik ieu geus sok ruwed ge nya bukti nama lebaran dia datang bae untuk di pikiran ge insyaallah taala dipasya nikmat ku Allah sehat wal nu salajengna dipasya nikmat selain sehat wal afiat alhamdulillah ala kulli hal ya Allah termasuk Haji Khalid Nawawi dipasya nikmat ku Allah nikmat iman, nikmat yakin, nikmat percaya insyaallah taala iman orang pelotot jeung iman Khalid Nawawi sekak jeung seter insyaallah Bah. Ulah tingali mata kami dong mata lele ting torek ulah. Ulah ningali pengabung ambi banggirna ka sisi. Ulah tingali kami bibir kami kandel ulahnya mah. Insyaallah keimanan ambi jeung keimanan orang saiman. Sakayakinan satu sesembahan yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah ongci, Allah ongyeng, Allah tung sisi kang fang wa. Allah nong cai wutu si kang fang wa. Allah nong hang tung si kang meng wa. Alhamdulillah. Sakayakinan sapangeran bah.
Abdi nyembah Allah, orang di pangeran Allah. La maujuda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah Muhammadu insyaallah. Satu sesembahan antara abdi jeung ibu sarua sapangeran. Anu kadua masih kene satu keyakinan, satu kiblat. Tatkala abdi menghadap Allah, dipanggil ku Allah melalui salat baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tatkala menghadap Allah, insyaallah taala kami satu arah kiblat. Ya hebatna kami seorang muslim eta gaduh kiblat ibu. Mangkana abdi mah senajan hirup di alam dunia serba-serbi, ragap teu aya, cabak teu aya, liok dongon, insyaallah taala bu kami mah atoh cicing di Islam ge, najan hirup teu gaduna naon ge, mangkana awak aing lintuh. Dolok ku kabehan lah. Lintuh aing mah pasti ka surga ieu piraku henteu melengep aing mah. Amin kitu dusun. Hampuranya banyak. Insyaallah taala dina Islam kudu ka surga pasti. Sebab naon ge serba surga. Komo wengi ieu memperingati malam Lailatul Qadar, subhanallah. Malam anu pahalana lebih daripada 1000 bulan bah, 84 tahunan sekali ngaambek. Mangkana urang baambek-ambek di tadi ge. Alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Satu arah kiblat bah. Hebatna umat Islam eta gaduh kiblat. Orang tua kami baik anu mamah Konghucu, papa Kristen teu aya arah kiblat tatkala ibadah. Tapi Islam nek nu sugita, nu masakata, anu pinter tah, anu teu pinter tah, henteu ustaz teu kiai, tatkala menghadap Allah salat, berarti anu ditengah eta kiblat, Bu. Mangga ge, ibu misalnya ya tirompok ka lembur batur. Rada jauh urang kerok mana kiblatna? Lamun ibu arek salat pasti anu ditanya eta kiblat, lain sajadah lain. Punten ibu mana kiblatna? Pan kitu sanes, Bu. Subhanallah, kiai hebatna orang Islam eta gaduh kiblat. Anu katiluna sakeyakinan jeung abdi, sakeimanan jeung abdi tatkala menghadap Allah salat, menghadap kiblat Allah, kami sarua jeung orang dieu naon namina diucapkeunana anu dibacana naon? Yakni satu bahasa bah. Eta hebat orang Islam, bisa dicirikan Islam, Bu. Senajan rasna beda, suku beda, bangsa beda, negara beda, bahasa beda, tatkala salat satu bahasa bah. Eta hebatna Islam eta kitu bah. Teu mesine nu pengek, nu mancung, nu bolodog, teu mata, nu jebang cepilna, nu jangkung, nu pendek, nu penuna, nu bucitrekna. Tatkala salat menghadap Allah, nek nu putih, nu koneng, nu hideung teu beurang dicarek hideungna. Insyaallah tatkala salat satu bahasa, takbir sampai uluk salam sarua, Bu. Allahu Akbar sampai uluk salam eta sarua satu bahasa, Kiai. Eta hebatna kami seorang Islam. Muslim eta satu bahasa, yakni bahasa Allah. Al-Qur'anul Karim kalamullah. Eta hebat, Bu. Kami merasa bangga menjadi orang Islam. Makanya kami mah rada aneh, rada doang radanya, semua aneh. Lamun Islam ke salat rada aneh yang melengok. Kadang-kadang puasa daek ngelel di salat henteu belengok bade keket bah. Aya babaturan tetangginya ari puasa daek, ari salat henteu. Oh, sarua bae. Oh, anak orang mah jurig nanti diheula boa mah. Ampura kiainya, rada kagugu teh rada kagugunya. Dicarek ku kami bisa ngagalakan cicing bae lajunanya. Bisa melotot teh ya. Bisa maca teh kunaon teh sok doang andek sok kudu lapor bae ka dia. Sing kitu teh aing mah. Bu bisa anta sungut nu ngomongna. Katos dangdangan. Katos, Bu. Jadi tatkala menghadap Allah, orang Islam dicirikeunana satu bahasa, senajan beda bahasa. Tapi tatkala salat satu bahasa, ditakbir, maca namina maca doa iftitah, maca Fatihah, sesuratan sareng saja bisa jabina sami kiai. Itulah hebatna kami bangga menjadi Islam eta. Islam eta teu milu kana agama batur.
Islam aya jati diri. Nah, tina salatna ge, tina ibadahna ge beda jeung agama batur. Eta hebatna Islam. Adapun niat punten Kiai, upami niatna ku hate, ku bahasa masing-masing sama niat. Jadi ente dikudukeun kudu ku bahasa Arab niat teu. Sebab orang Polotot mah Sunda iya. Berarti ibu mah makena bahasa Sunda. Niat amdi salat maghrib 3 rakaat mayun ka kiblat fardu karena arek jadi imam, arek makmum nek sorangan lillahi ta'ala. Gitu, Bu. Tapi lamun kudu bahasa Sunda bae atuh ripuh orang Lampung pasti nama. Nya sungut ku Arab hate ku Sunda daekeun moal salat eta. Kartos dangdangan. Kartos Ibu. Itulah hebatnya kami menjadi seorang muslim. Anu salajengna sakeimanan, sakeyakinan jeung ambi satu komando, yakni Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah sallallahu alaihi sanabi, kurang sanabi, Bu. Kenapa kami cicing di Islam? Karena kami hoyong di umat Rasulullah. Sementara Allah gaduh janji, Rasul gaduh janji, Allah ada mel surga eta kanggo umat Kangjeng Nabi. Mangkaning kami betah cicing di Islam, betah jadi umat Kangjeng Nabi, aya harapan asup surgana Allah. Amin. Insyaallah kami mah yakin bakal ke surga mah. Adapun ka neraka umat Kangjeng Nabi mah henteu sahebeulna Kiai. Esa kitu doang aya harapan bah jadi umat Kangjeng Nabi mah aya harapan asup surga. Moal waka Kangjeng Nabi asup surga lamun umatna kacan ka surga. Aya syafaat namina sugan kami jadi syafaatan. Gampang burung ka jero surga sugan di pipirna. Geus teh yang di pipirna geus ulah panas bae baru masak. Kartos dangdangan. Jadi seperti itu mangke ami atoh jadi umat Kangjeng Nabi dia bakal ka surga. Adapun ka neraka moal sakebelna ka neraka mah cenah ge umat Kangjeng Nabi mah ukur nyaba doang. Nyaba ieu moal betah barang teu model lain. Kartos, Bu. Jadi umat Kangjeng Nabi mah ka neraka mau cuma nyaba doang. Kunaon sebabna nyaba ka neraka teu beunang dicarek ieu teu beunang ditu teu beunang dicarek. Pugu ulah ngomongkeun batur kalah habekan. Pugu ulah sok anu kala anu pan dicarek ku kiai ge dielingan teh ulah sok ngomongkeun batur ghibah namina ieu meureun ngomongkeun teh nya lain mah pada urangna bae teh nya ieu mah lain pan teu beunang dicarek ka neraka tungtungna mah cocoh cek kiai cocoh dia teu beunang dicarek ieu kartos dangdangan ngomongkeun RT bu unggal poe ngomongkeun RT. Oh, eta RT kena diomong-omongkan berarti cek abdi mah nu pangheulaan asup surga lain kiai. Sebab kiai mah telok diomongkeun. Telok DKM telok. Unggal poe teh ngomongkeun RT bae. Ka pasar ngomongkeun RT, keur tandur ngomongkeun RT, nek ka pengajian ngomongkeun RT. Kok ngomongkeun kumaha cenah RT di urang mah sistem teh dulurna benu meunang kitu ngomongna. Aya kira-kira nu kitu aya. Aya dulurna bae cenah meunang, cara ka imah aing sampai kalecih kata pa aing di fotokopian bae meunang mah henteu. Aya nu kitu aya. Coba ngacu hayang nolobongotna. Ampuranya Bu. Anu salajengna insyaallah taala Kiai sanamina sajabi kami satu nabi sanabi insyaallah samahadab urang sadayana doangna nya antara malingping sareng urang Cigelis mah doangna samahadab sasaorna kami madhab kami karena Imam Syafi'i radhiyallahu an orang nege moal pajawa aing pedaku. Adapun beda madhab sebodoh kumadong-dongan bae aing mamoyokan moal ngaganggu moal kumadong-dongan bae bawa guru masing-masing ieu nya bunya. Aya anu salat tarawehna 23 sareng witir aya di dia aya. Aya anu sabaraha boa aya di dia aya. Sabaraha boa batur mah 23 jeta mah sabaraha boa batur balik teh milu balik ja. Pas batur salat ya eta mah kalau boa ngadaweng bae cek bae. Aya nu kitu aya. Kesel-kesel be nanyakeun teh sabaraha ka witir cenah urang. Aya sok nanyakeun witir ka batur aya.
salat babarengan ongko nanyakeun witir ka batur buka isin tin toreknya. Aya anu nengan imam amatir di aya. Imam amatir, imam kebluk matelok payu di lembur kami mah. Lamun salat tarawih nengan imam amatir aya mah. Dak kepeuting anu imam tarawih saha anu, aing sok angel. Anu kitu aya. Aya kepeuting sa imam nak ti anu, resep ieu mah teh anggeus ieu mah. Anu kitu aya. Subhanallah resepnya di urang mungnya serba aya naon ge. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi orang dipasya nikmat satu mazhab, sekeyakinan, insyaallah sekeimanan. Sami holid ge kitu sami Mbah. Anu salajengna dipasya nikmat ku Allah selain iman ngimankeun. Ieu holid ngimankeun ka dieu Kiai Abah punten Mbah. Dipasya nikmat ku Allah selain iman yakin ayana Allah, yakin kana surga neraka Allah, yakin bakal datangna kiamat, yakin kana takdir. Insyaallah kami dipasya nikmat ku Allah, nikmat ngimankeun ka para ustad, ka para kiai. Ieu holid bisa ki ku ngimankeun kana kiai Bah. Ieu holid terang kana hukum ti kiai, terang kana peraturan agama ti kiai. Sebab ya Allah ya Hanan Bu, ingat 34 tahun yang lalu sebelum abdi mengucapkan 2 kalimat syahadat di agama kami mah teu aya peraturan, teu aya hukum. Ari cicing di Islam ku paningan kot ongek utah uger ku hukum. Keket bebas. Di Islam loba hukum horenganan, aya hukumna makruh, hukumna mubah. Aya hukum cenah hukumna cenah ghibah, aya hukumna halal, hukumna haram. Ya Allah, lamun kami belet mau jadi kiai moal. Uyun aing rada calakan. Pan orang deh geus teu leutik jadi Islam, jadi kiai rada belet ieu. Ulah hewanya anu belet. Pan loba Islam turunan ge teu jadi kiai, mah santen teu leutik ongkoh. Enggeus kolot jadi kiai atuh belet pasti nama. Kartos dong-dongan. Jadi sekali di Islam eta aya peraturan, Bah. Aya peraturan diatur Islam eta, aya peraturan. Agama kafir kayak aturan sebab nang eta mah agama lain, agama Allah, tapi agama menang rekayasa manusia sehingga terbatas karena hukum, karena peraturan. Subhanallah. Nuhun Gusti, najan kami turunan kafir, najan kami lahir tina rahim kafir, Allah milih kami menjadi seorang muslim sarua jeung dangdangan. Alhamdulillah. Selajengna dipasya nikmat Allah, nikmat Islam, dina Islam ke surga lah. Sebab Islam eta salamat Bu. Segala sesuatu amalan eta ya Allah ya Hanan ya Manan, Allah gaduh janji. Allah mual sulaya kana janjina, contoh leletikanana Allah ngajanggian kana seluruh umat Islam anu beriman. Di mana-mana umat Islam daek salat berjamaah, Allah mere 27 derajat pahala kebagusanana. Tapi orang Islam loba nu ngadenge teu dicolian eta. Ngadenge tapi teu dicolia, dina teh engpoh deui bener teh bahasa kitunan, teu dicolian kan. Sebodoh lain kitu pokona mah. Allah gaduh janji, Allah nu masihan, Allah nu ngajangjian. Contoh Bu, salat berjamaah. Allah bakal masihan kana umat Islam anu resep berjamaah eta 27 derajat pahala kabaikanana. Lamun sorangan salatna sorangan ya cuman hiji doang saderajat. Tapi lolobana hayang sorangan beta lolobana mah. Akur dangdangan. Lamun abah kabita kana janji Allah 27 untuk berjamaah salat, ieu masjid moal muat eta moal. Zuhur pinuh, asar pinuh, pasti ngelegaan masjid. Lamun jelema entos pas hatena karena janji Allah 27 derajat pahala kebagusan untuk yang sholat berjamaah. Ya pada bukti nama zuhur paling-paling 4 baris kagenep tihang, sabarisna hiji-hiji los ge. Aya beda rada rame, maghrib rada rame tamah doang nama sholat nu mandi doang mah. Ja isya mah same deui. Datang subuh rawean
Akur dang-dangan. Aya beda rada rame salat Jumat. Akur rame rosa salat pamer baju. Lebaran teh ya bukolotnya. Aya nu kitu aya. Aya di bibita malam Lailatul Qadar. Pahalana 1000 bulan. Subhanallah. Surga bae orang-orang eta janji Allah. Ngajajikeun surga termasuk diperingati dina wengi ieu ya. Subhanallah Ibu. Dina Al-Qur'an aya. Nu salajengna selain urang dipasieun nikmat Islam ku Allah aya di karunia Allah. Diragakeun ka urang sadaya termasuk kana Khalid sugan dipasieun nikmat ku Allah, nikmat ihsan. Mudah-mudahan iman urang, Islam urang Allah sempurnakan kelayan orang ngalaksanakan ihsan. Amin. Iman Islam tanpa ihsan bohong. Ieu Khalid je ngaku Islam, ngaku beriman tapi teu ngalaksanakeun ihsan, bohong Khalid bah. Sebab ihsan eta pagawean jelema Islam nu beriman. Lamun ngerasa Islam, ngerasa iman kudu ihsan. Kenapa gawean ihsan beriman eta 24 jam eta adalah ihsan. Nurut kana segala perintah Allah, ngajauhan larangan Allah, jeung nampi tumarima kana qodrat iradatna Allah. Ieu nu rada hese mah. Khalid Islam disebut batur kafir mah gelut aing mah. Kumaung ari kitu. Aya batur misalnya moyokan Khalid kafir gelut aing mah. Adapun menang henteu kumaha prakna geus kalawan mah. Jadi mendung disebut kafir sebab kami insyaallah najan goreng-goreng ngedek salat. Batur puasa yang nyerocol bae ciciduh. Alhamdulillah. Ya insyaallah Bu, insyaallah disebut kafir nya ku buku kabina-bina budak disunatan aing. Nya disunatan segala kami berarti akan tos muslim disunatan Bu. Aya kene saksina ge anu negeran ge duaan kene masih hirup moal kabel doang nage pae. Geus kolot rosa eta komo. Insyaallah mak. Insyaallah taala. Jadi berarti kami muslim. Sebab upami kafir mah teu sunat. Kami sunat insyaallah disunatan di rompokna almarhum Abah Haji Mantri Kamal Pandeglang. Hadirin rahimakumullah anu berbahagia. Jadi kadang-kadang kami Bu ihsan eta nu pahili ya. Ari parentah ku kami kadang-kadang dijauhan perintah Allah. Ari di anu dilarang eta ku kami laksana eta bisa di awak sebenarnya mama. Katos dong-dongan. Ari parentah ku kami dijauhan, ari larangan ku kami dilaksanakan. Lain di deketan dicaplok. Keket beh. Kartos Bu. Nya jadi perintah Allah kadang-kadang ku kami dijauhan, ali larangan ku kami dilaksanakan eta kadang-kadang awak disengitna kadinya. Jeung kadang-kadang teu nampi kana segala sesuatu ti Allah, bahwa urang eta makhluk Allah, bahwa urang eta kasifatan teu walakaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi kadang-kadang hate urang kadang-kadang nolak. Ente nampi kana segala sesuatu. Nah, contoh tadi moal ngomongkeun RT lamun urang menang mah. Teh ati menang, teh asta menang, eta rukmi, ente boga teu menang kan belengep. Kartos Ibu. Contoh kitu lain salah ente lain salah awak urangna bata masih sit malik buntut kadal ti koro bengkok. Kartos punya. Kartos Bu. Nah kadang-kadang cek abi, cek Khalid Nawawi Kiai, kadang-kadang anu ihsan eta kadang-kadang kami rada-rada teu endah. Rada teu endah Bu. Teu nampi kana segala sesuatu menang Allah. Teu nerima kana kodrat iradat Allah. Jarang nerimana, jarang nampina. Hayu urang sasarengan shalawat sinareng salamna mugi-mugi Allah limpah curakeun amin. Allah kucurkeun, Allah tamplokeun ka junjunan urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, katut para keluarga Kangjeng Nabi, para sahabat Kangjeng Nabi, ka para tabi'in-tabi'atna insyaallah taala mudah-mudahan rahmat beserta salam Allah dipacurahkeun kanggo urang sadayana. Bu, hoyong asup surga. Alhamdulillah. Abah hoyong asup surga bah. Anakku. Lamun hol ditanya ku bi hajat hayang asup surga aing mah henteu Bu, aing mah pasti. Nyaan beh
Atuh sebab naon surga hak urang neraka ge hak ari surga neraka eta fadl Allah. Najan urang adug-adugan hayang asup surga ibadah urang toron-oron sujud ari Allah teu ridho mah kumaha nya rada mikirah. Sekali deui surga adalah fadl Allah, neraka ge fadl Allah. Surga neraka adalah hak urang. Urang ibadah ulah kabita kana surga Allah, urang ibadah ulah sin kana neraka Allah. Sebab pan tos dipagahan ku para kiai urang dina salat dina doa pitah ge aya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil tak kudu lillah ibu. Salatna kudu karena Allah, hirupna kudu karena Allah, kahuripanana kudu karena Allah, makayana kudu karena Allah, bahkan hirup maut ge kudu karena Allah. Sekali deui Allah gaduh janji, Allah moal sulaya kana janjina. Doang wengi ieu. Ibu sok maca. Biasana di sabagdana urang kunut digenti biasana macana maca inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul sareng sajabina apa terus bu eta tah surat nu eta anu ku Allah dijanggikeun Allah nurunkeun Quran tah bener-bener dina turunna dina bulan Ramadan. Bulan tersebut lebih bagus dari 1000 bulan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, bahkan Allah nurunkan para malaikat termasuk ruhna malaikat Jibril dengan izin Allah kanggo ngatur seluruh kegiatanana. Sareng insyaallah malam tersebut keberkahanana, pahala kesejahteraanana eta sampai bijil panon poe sampai datang ka pajarna. Subhanallah. Hebatna Islam eta. Aya malam Lailatul hiji kebaikan paha namina saat hiji ibadah dibales 84 tahunan. Umur urang kacan 84 tahun bu, tapi ibadah ku Allah tos dicatat 84 tahunan malam 1000 bulan. Contoh di antawisna sodakoh urang saperak 1000 dibales ku Allah eta 84 tahunan pahala kebagusanana. Komo ibu baperak-perak akur dong-dongan las ge dina bulan ieu bahaya dina malam terakhirnya 10 Ramadan pahala anu dijanjikeun ku Allah piraku Allah sulayakan janjina. Sodakoh sadinar dibalasna ku Allah ta 84 tahunan pahala kebagusanana. Komo lamun 10 dinar dikali 10 24 namanya 84 dikali 10 bah. Lamun ibu sodakona 1 juta dikali yogerage 1 juta dikali 84 tahunan. Geus pokona mah surga aing melengak piraku ka neraka aing teu kaharti aing. Kartos dong-dongan kitu bah ngeluarkan sodako di akhir bulan Ramadan ulah loba-loba kersa dinar lamun di urang mah sabab kersa dinarnya wallahu alamnya 1000 kitu dong-dongan aing teu ngarti nya ker alitna 1000 labah 100 mah teu payu di urangnya 1000 lah 1000 rupiah. Subhanallah Allah bakal ngabalas 84 tahunan bah. Ya piraku makanya abdi mah untung jadi Islam eta kiai loba kamulung pahala ulah-ulakeun anu banjut-njut ukur masihan sedekah cai bae ge Allah bakal masihan pahala kebagusan 84 tahunan. Tacan masihan itu saja bisa jabina tacan wengi ieu ngumpulkeun bau ya Allah sabaraha aqua anu dikeluarkeun sabaraha besek sabaraha amplop panitia masihan. Subhanallah. Pokoknya mah orang pelotot mah surga jaminanana. Insyaallah bakal digentian ku Allah 84 tahunan ibu. Digenti ku Allah pasti yakin abdi mah yakin. Moal aya jelema sedekah dimasakatkeun ku Allah. Moal aya jelema anu ngajakat dimadaratkeun ku Allah. Pan kami yakin kana rukun Islam anu katilu wajib. Ai rukun Islam anu katilu wajib naon teh ing poho deui. Ibantuan aing dong-dongon
anu hiji sol rukun Islam orang belajar di orang KTKD rukun Islam aya 5 sahadat anu pertama orang kudu patuh kudu nurut ka ulama engke paeh moal jadi bobongkong resing teu nyambung ge budak kartos dongdongan mangkaning holid maca sahadat bang insyaallah mau jadi bobongkong aing paeh amin kitu dusun kaduana wajib sholat 5 waktu pacuan kalewat di duniana ukur kalewat di akhirat dipanah guludug lasting tenyambung ge kartos awas udah gagapa ulah teh sholat bah dipanah guludug gedas engke ka ditu na taulah kudu sholat teh diterima henteu kumaha prakna be urang mah kudu husnudzon bae nya kudu husnudzon bae ka Allah bahwa sholat urang eta bakal diterima kartos dongdongan lamun urang cenah aing mau diterima barang jiloba dosa ieu engke moal salat urang mah kudu enjoy bae diterima aing mah salat nang ka Allah geus kitu bae husnudzon bae ka Allah mah insyaallah engke bakal semangat urang ibadahna insyaallah taala katiluna wajib zakat komo deui bari jeung mufakat di duniana menang pangkat di alam usrul para malaikat tu alam nangge dek kumaha eta malaikat teu ngalemna di alam ku manusia mah aing sakedeung doang geus teu dibere mah ngomongkeun munya karena dibere doang ngalem geus teu dibere mah aing teu kabagian mendingan kene ku malaikat lah kaopatna wajib puasa bulan Ramadan tos biasa ulah pikir asa-asa ngadurusut kabeh dosa lah geus puasa cenah paeh pasti mah aing moal boga dosa aing geus ngadurusut kamari ge kartos dongdongan mangking holid mah bangga jadi Islam bukolot bangga kami mah adapun batur ngomongkeun sabodo tah mah batur ieu nu penting aing jeung pangeran bae tah aing yakin pasti asup surga aing puasa bu ieu holid puasa tos 32 kali puasa pirak poe kudu ka neraka aing melengek aneh ka pangeran di poe bisa caplok Allah na ge moal uman entos 32 tahun cicing di Islam puasa bege tos 32 kali puasa bu pirake kudu kana neraka aneh aing neng anu kumaha pangeran kartos ulah hewa baik maca kami tama mangkani Allah garujang je moal umang poe nikleketek Allah nangge ngajangjan ongkoh kartos sedang-dangan atuh siang-siang ngambe goreng lauk asin kabita nek ya keur puasa ieu pan aing ditahan ku aing lamun tah mah kudu ka neraka ming bak aing kartos dongdongan kartos bu subhanallah eta mah cek kami lain cek agama tah mah cek Haji Walid tah mah yakin kami ka pangeran insyaallah husnudzon ka Allah ibu bu sakali di berkahna dina bulan malam Lailatul Qadar eta lamun urang sedekah hiji ibadah hiji lah sedekah sakme dibales bak me ku Allah kartos dangdangan 1000 bulan bu mangke seurkeun sedekah anu kaduana hikmahna cenah ge bu dina wengi ieu dina malam Lailatul Qadar di 10 akhirnya bulan Ramadan anu kadua eta salat sunnah minimal 2 rakaat subhanallah kiai salat sunnah minimal 2 rakaat eta pahalana luar biasa kiai komo lamun urang ya entos salat tarawih entos witir urang bobo gugah digugahkeun ka tengah wengi urang beberes bebersih salat syukur wudu sampai syukur urang ngala wudu heula ba'da ngala wudu selesai ngala wudu urang menghadap Allah ka kiblatna Allah pandangan urang diangkat hadirkeun hate ka Allah hate hadirkeun ka Allah urang babaca ngadoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'da ngala wudu Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaih diusap pamenteu urang bu pamenteu diusap ku urang
ngucapkeun wa atubu ilaihi, panangan anu kenca dikana gadokeun, panangan anu katuhu dikaluhurkeun, diusapkeun si cai wudu kurang diingsret sambil diloot. Diloot diminum dusun. Diloot ku urang. Punten Bu, ieu prakteknya, teori dibarengan ku praktek. Glek diloot ku urang. Pas tos cai wudu aya dina tikoro urang, urang nyuhunkeun ka Allah. Tapi kuping ulang nguping ucapan urang dina hate bae berarti, ya Allah, nyuhunkeun tulung abdi ka Gusti, mudah-mudahan cai wudu anu ku abdi diloot tadi sing janten ubar. Sing janten ubar ya Allah, sing janten obat ya Allah. Mugi-mugi bisa nyageurkeun penyakit abdi terutama penyakit masaka. Tos capek ya Allah abdi manggul-manggul masaka ti bubudak. Panggubrakeun ya Allah. Eta jampe eta bukolot. Sebab namina doa anu diijabah eta di urang ge aya lain di Mekah bae. Urang satus ngalabudu diijabah doa, antara adzan jeung qomat diijabah doa. Bu, santos ngalabudu sok diloot cai wuduna, Bu. Oh tara. Oh pengen masakat bae. Ari masakat eta bulan ku harta bae bukolot lain. Pemikiran masakat ruwet pemikiran puasa. Mikiran sahur jeung naon, mikiran buka jeung naon, mikiran can mitra, loba pikiran mah Bu. Maksud Holid, insyaallah kami ge gaduh guru, gaduh kiai, cenah ba'da entos urang tos ngalabudu eta, santos kitu urang loot cai wuduna. Lamun teu puasa loot cai wuduna, pas glek dina tikoro nyuhunkeun ka Allah, ya Allah abdi nyuhunkeun berkah cai wudu anu ku abdi diloot tadi, mugi-mugi jadi ubar, sing jadi obat ya Allah, terutama pangubarkeun pangcageurkeun penyakit masakat abdi. Kitu ngomongna. Yang disangkel manggul-manggul masakat ibu budak. Bu, arek praktek moal. Insyaallah. Sasantosna urang glek kitu ngalengkah salengkah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oron Bu oron. Ngadaweng Bu urang ngadaweng. Ya. Santosna urang entos ngadoa tadi ngalengkah salengkah cicing maca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Santos kitu ngalengkah deui oron deui maca ina deui. Geus oronan ngalengkah di oron deui 3 kali maca ina osok Bu. Oh jatara cenah ge teu osok. Maca ina ba'da ngalawudu mah engkena berkahna karasa ku urang kabehan os ge Bu. Geus ulah nanya ka sakebatur bae laksanakeun bae nu kitu tadi. Ba'da ngalawudu santos ngadoa ngalengkah salengkah maca ina azalna sampai ka rampung ngalengkah deui maca ina deui sampai ka 3 kali kakarak urang nembe ka enggon salat syukur wudu 2 rakaat osok Bu. Iya mah maksud Holid mah ba'da urang taraweh bobo gugah santosna urang beberes bersih ngalawudu salat syukur wudu 2 rakaat di tanah ge minimal 2 rakaat ya dina wengi terakhir malam Lailatul Qadar. Komo barokaat rokaat mah 2 rakaat bae ge pahalana 84 tahunan 1000 bulanan ibadah. Moal aya kajelema ngulek be 1000 bulan boro-boro puluh tahun kakarak ya 5 menit geus teler teh hirup. Akur dong-dongan kakarak kurang muji bae ge la ilaha illallah geus ragam teh tasbih. Akur dong-dongan komo ting 1000 bulan. Ima pahala ti Allah janji Allah 1000 bulan bah. Ibadah 1000 bulan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ba'da salat syukur wudu 2 rakaat nangtung deui urang salat tobat ka Allah
melalui bumi tina hauli jeung bauli tina kiih jeung ngising 2 rakaat. Osok Bu salat tobat tina kiih jeung ngising. Naon urang dibatlok kiih kitu? Bumi dikiihan diisingan duka ridho duka henteu bah tobat ka bumi 2 rakaat tina kiih jeung ngising. Ya kadang ngising osoran-oron ya urang dia. Tulah subhanallah di Islam eta loba salat horenganan Abah Haji pajar aing mah 5 waktu bae horeng salat ka ngising kudu salat melengep. Bawa man tukang ngeker kakarak ngadenge. Ya. Horenganan aya tobat ka bumi tina kiih jeung ngising 2 rakaat. Salat tobat ka bumi tina hauli jeung bauli 2 rakaat karena babacaan naon satu ba'da Fatihah ayat gacon bae. Uli aja kulo mah pan orang deh makan aku yang kul tepan gacon eta lo ngalung-ngalung ge akur dong daman los ge endah tuh tos 4 rakaat tuh tos setengah wengi urang dihudangkeun ka Allah sama menyangu sahur hiji salat syukur wudu 2 rakaat 84 tahunan urang menang pahala ibadah ku Allah. Nangtung di salat tobat tir kabumi tina kiih jeung ngising dikali 2 tuh 84 dikali 2 gara-gara cuman 4 rakaat subhanallah piraku kudu kana neraka melengek aing mah katos dangan kum kakatuhu kum kakenca nangtung deui salat tobat ka Allah tina segala dosa anu karasa nu teu karasa nu sengaja teu ngajak 2 rakaat salat tobat ka Allah genep rakaat tuh bah subhanallah ieu perang saing isa mati leutik salat tobat telok Bu begedean ka eta bulan puasa yang ngalobakan salat sunah ngalobakan momen hape bae aya garang aku nungguan sahur online Quran di homen HP bae nolok TikTok betoron-oron ayo garang aku coba salat tobat ke Allah 2 rakaat ba'da salat tobat minta duit ya orang butuh ieu salat naon abi eta minta duit salat hajat niat ambil salat hajat 2 rakaat karena halna hayang duit langsung tes 1 juta bae hayang weuteuh ulah kokeng hebat langsung bae minta ulah rizki mah kamuak rizki muak betul nurunnya langsung minta duit to the point baik ka pangeran kartos dong dangan ulah isin kalau minta duit 1 miliar tapi yang jangkap ulah kokeng kartos dong dangan oh ceri minta duit Bu niat abdi salat hajat eta gaduh maksud bah naon endah bae tengah wengi tuh endah gampang tahajud mending salat minta duit bae butuh duit ti kabehan ge ngarep-ngarep ti batur jaga hati angel punya ka pangeran sugal bro kitu di mana bae jalan sugal ngajakan bisnis katos dangan kitu eta kiai lamun menurut Haji Walid niat ambil salat hajat karena halnya hayang enci 1 miliar hayang jangkep ulah kokeng hayang mirasa aing ngitungna lillahi ta'ala babacaan ayat gacon bae endah Allah mah uningan ieu kana jelema belet mah dasar becebul jadinya tah geus kitu oronan uluk salam istighfarna kudu gaduh kunci istighfarna hayang encis mah 33 bah astaghfirullahal azim min kulli dzambil azim astaghfirullahal azim min kulli dzambil azim 33 ba'da istighfar urang maca sholawat aya mipit amit ngala menta aya peribahasa Sunda tak mipit amit ngala menta istighfar mamitina anu kudu maca sholawat ulah lojor-lojor sholawat anu pendek bae Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sabaraha 33 kali 33 kuncina ba'da mata sholawat ibu muji ke Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teruskan la ilaha illallah Muhammadur Rasul sabaraha kali kuncina 33
Ba'da urang muji, urang ngarayu Allah. Dirayu Allah nak. Ngarayu sacena, ngarayu Allah. Wa qalu hasbunallaha wa ni'mal wakil. Wa qalu hasbunallaha wa ni'mal wakil. Ieu wang diijabah, Bu. Di akhir 10 bulan Ramadan, hiji pahala, hiji kebaikan dibalas ku Allah 84 tahunan, 1000 bulanan. Rayu Allah. Wa qalu hasbunallaha wa ni'mal wakil. Sabaraha kali ngarayuna terserah kumaha dongdongan. Nek 1000 atama kuat los, nek 100 baca mangga. Tidinya kakarak urang nyandak Quran, macana surat Yasin. Surat naon cenah dongdongan? Hayang duit mapan aya dinya na aya anu di namina aya wujudkeun nyatakeun aya 7 kali dina Yasin aya diwujudkeun nyatakeun, wujudkeun nyatakeun ya Allah. Ngaji naon cenah bukolot? Nawaitu qiraatal Quran fi suratul Yasin taqarruban ilallah wa Rasulullah. Niat amdi maca surat Yasin kana hayang caket jeung Allah jeung Rasulna karena hale kami hayang engki samilir hayang jangkep ulah kokeng. Eta be niatna. Ngaos Yasin bismillah pas mubin oron jedah. Panina Yasin aya mubinan nyatakeun Gusti mubin ya Allah hayang engki samiliar be Gusti. Teruskeun deui di mana mubin ya Allah tadi teh aing mati mamiti hayang samiliar. Aya mubin deui aya 7 mubin dina Yasin. Insyaallah piraku teu diijabah menengkeun jadi ge mubin di mubin deui. Kartos dangdangan. Kartos dangdangan. Insyaallah bah lamun misalna aba taqarrub ka Allah yang penting hadir hate ka Allah henteu diijabah bae kana aing teangkeun aingna. Itu betama het ge jelema belet pamake poho deui teh mamiti het ge ngaji bah ya insyaallah ku kami di pasien ulah nelangsa betah hirup di dunia perang saing Bu dina Yasin ibu paham aya mubinan Bu aya sabaraha mubin cenah palebah mubin jeda saeutik urang babeja ka Allah mung ulah sampai ceuring ngadenge dina hate beh mubin ya Allah abdi nyuhunkeun agi samiliar baik abdi pun ngadadak aing pulih aing kuari Gusti wayana Gusti hayang nyaan ieu mah nyaan urgen ya Allah katos dangdangan eta kitu bah insyaallah taala los ge sebab cek Khalid ya cek Khalid Nawawi bah ya Allah ieu kami hirup dalam dunia salah bin ieu lam tama bin Jayabaya aing sugih bin Haji Iman benya almarhum sugi aing bin Haji Bonek doang narada ayaan doang narada hampura ima bin Kemod teu boga naon hampura Bu hampur sekali deui hampura lain ngaledek batur naudzubillah Bu je kami makaya tegaduh dipakayakeunana bisnis pacan orang cair ja kental bae teh baheula ge sawah tegaduh tanah tegaduh, kebon tegaduh pun tanah baje. Masyaallah tabarakallah ya amdi. Ragap teh aya cabak teu aya, tapi nuhun dipasieun hirup ku Allah. Sawah arek nyawah tegaduh sawana, kadang-kadang parena mah gaduh Bu pamere batur teh nya, tapi sawana ka mana nya tegaduh mah. Ka mana nyawahna? Ari kiai ngomong nak bumi gaduh Allah ongkot sarok dada tamahkul kana kiai aing rada tamahkul keked bete mahkul ada ngomong bumi Allah gaduh Allah di mana mah ge bumi Allah ya tungtuna bumi lawan ngakuan anu digadekeun segala ja aing teu kabagean kartosna mah eta kiai loba bumi Allah kok ngomong tak kiai ya pa aing mana ge teu kabagean kabeh boga batur ndek nyawa sawah batur nu ieu boga hajian boga hajian perang boga aing mana nek melak cau aing kahadak ndek dipaculkeun hore mah tanah teh eti nek melak kadu montong hore mah gaduh ka sakim mah boga aing na teu benang-benang pelak di mana ge aing ripu lajuna katos dangdangan tapi kami telok letik hate mah yakin karena kekuasaan Allah oke lah bumi geus dibogaan ku batur alo Bandung ngagadekeun segala
Tapi kami hayang barang pelak ya Allah, kami hayang makaya ya Allah. Cek Allah gampang, anu tacan di aku mah melak langit. Lega langit tahu aku, alhamdulillah. Ayang teu ngakuan langit mah. Legaan bumi teh legaan langit. Ente setai kuku-kukuna acan ta bumi. Nu ngisina miliaran manusia bahkan jutaan manusia, tapi langit sakitu luasna teu aya nu ngaku, berarti melak langit bae buruanan. Rasulullah Muhammad bin Abdullah pernah dimi'rajkeun pendak jeung Nabi Ibrahim alaihi salam dipasiantip ku Nabi Ibrahim. Di dunia teu gaduh naon, tanah teu gaduh, aya anu langsung ka pangeran melak langit sekali tancep insyaallah teu kudu ngaorea. Teu kudu pusing ku buut. Teu kudu pusing lamun panen urang haliu pas jeung kotok dan moe pare. Kartos dangdangan. Kartos bah. Kami dicandak eta hikmah mi'rajna Rasulullah. Pendak jeung Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Kumaha carana melak langit mah mediana naon? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Mangga Bu, urang aya 7 wengi deui. Urang loba melak langit. Sugan. Ba'da urang ngaji Yasin, urang nyucikeun Allah, urang ngalam Allah dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Mangga ge bah, insyaallah taala bah, dengan catatan tadi melakanlah ya Allah niat ambi ibadah wengi imah hayang melak kadu montong ya Allah di luhur langit. Insyaallah ge panen Bu. Teu kudu pusing-pusing mangkaning kiai-kiai anu geus deukeut jeung Allah mah punten bah kami mah jauh. Kiai-kiai abuya-abuya entos caket jeung Allah. Entos rosa ilmu mahabbah ka Allahna. Ilmu tarekan entos luhur mah ya Allah hirup uripna ge tenang Bu. Tolok mesinikeun dunia sebab dunia eta nungguan, sarena ditungguan ku rizki, terhudangna capek nerimaan rizki. Contoh kiai mah ciduh leutik jadi duit melengok. Kiai anu geus dikeut jeung Allah nyandung batur mah. Kabeli embim, kagade sawah, nyaan ciduh leutik jadi duit. Miliar pasti nama. Bu, tekarak itu hatisna seueur pasti nggak miliar tamah kalau dikeluarkan ulah waka Bu kartos dangdangan. Jadi husnudzon sekali dia babah punten mah Allah butuh sedetik karena ibadah orang Allah butuh sedetik. Allah bakal ngangkat derajat karena manusia butuh sedetik. Allah bakal ngahancurkan derajat martabat manusia. Allah cuman butuh sedetik. Ngadoa Allah diijabah butuh sedetik ijabah doa Bu. Geus ibadah amina maksud abdi ngadoa ulah kudu lojor-lojor. Ulah panjang-panjang nu penting mah saeutik tapi pungkil. Kartos dongdongan daripada ibu kut magluk-ngeluk ari hate gagayabagan. Sebab Khalid mah yakin kiai ibadah orang termasuk Khalid je ibadana lamun salat pun tenabah abah eta salat kami 88% hate di luar. Akur dong-dongan 88% hate keluar Bu. 1% doang kakaraker niat doang bulet hate sanggeus bar mah bubar pamikiran. Akeh urang ngaku doang nanta ustaz kiai ke aing doang eta. Sungut salat, awak salat tapi hate teh salat. Usoli cek sungut. Fardal maghribi salasa cek hate Allah kumaha sukan poe Rebo. Ya Bang Emok pasti datang eta. Encan Bang Sari waduh mikir. Aya nu kitu kira-kira aya. Ya hate keluar. Awak nama ruku ya Allah nonggeng awak. Ari baham urang nyucikeun Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdi cekate oh nu cair mah teh sanah ieu
naluktikan karena pencairan batur bugus kamari geus beak duit nangis bayar hutang anu kitu aya punten abah berarti urang salat eta ukur sungut jeung awak hate mah kaluar bah ieu hate teu beurang dicarek melengek kalebatan setan eta tembus contoh ulah jauh-jauh abah salat tahajud di lebet kamar pintu dikuncian jendela dikuncian ai hate melengep ai di pasar Labuan aya nu kitu aya kira-kira ge teh aya cenah ge sakitu namina malingping jeung Labuan sakitu jauhna teu kudu buat mobil teu kudu buat kendaraan geus jugla jagle di pasar dek naon coba ge hate boga baleran teu Labuanana ge aya nu kitu kira-kira indung kami di dieu berarti ya Allah umi punten nyaminya lain holid pang salatna mung tadi ge Allah cuman butuh sedetik endek diijabah doana butuh sedetik endek diturunkan derajat martabat manusia Allah butuh sadet ulah jauh-jauh kamari viral bah aya hiji Gus ceramah ngahina kana anu ngalewat tukang es ingat bu ingat dina TikTok aya eta Gus rendah martabat tukang es jadi kuari sugih akur dang-dangan aya deui ibu-ibu rempong ondangan milu karaokean bu opatan orang Sumatera nyanyina mah teu ngaradi dor doang ku ari sarugeh teh jelema eta anu dor teh bu waktu ku eta kalat gara-gara dor sugih teh jelema jadi sekali deui abah punten bah Allah butuh sedetik karena segala sesuatu na teman detik mana anu ijabah doa urang mengpeung keneh urang ngalaman aya dina akhir 10 dina bulan Ramadan ieu yuk babarengan jeung hori segala teori praktekkeun di rompok masing-masing ulah sebul bu bising tahun payun mah urang teu manggih deui bulan puasa kudu ngalaksanakeun salat sunnah minimal 2 rakaat kan pahala kebagusan tengah aya 3 doang hiji sedekah di penghujung bulan akhir bulan Ramadan ieu nu kaduana salat sunnah pokon wajib anu sunnah ieu mah sunnah mah sabaraha rakaat tadi cek abdi ge tacan urang qada mayar hutang ka Allah ieu bosok mayar hutang ka Allah mayar qada tengah wengi qada gampang nu naon qada urang mayaran hutang ba'da salat dhuhur qada memeh salat dhuhur urang qada memeh asar urang qada enggeus asar mah ulah salat cenah pamali salat jurig cenah teh memeh maghrib qada ba'da maghrib urang qada ba'da memeh isya qada ba'da isya urang qada lobakeun qada mayar hutang ka Allah tang urang digampilkeun ku Allah segala sesuatuna ulah digatikeun ku Allah qada ulah gagedean bu loba hutang urang ka pangeran anu pang loba hutangna eta ibu-ibu ka pangeran naon hutang salat isya hayu urang ngaku Zuhur mah rada carang hutang tepi isya eta komo ibu anu geus ngalahirkeun tah budak leutik keneh ngomongna kebe puting-puting be salatna kakiihan aing saheuk mandina subuh deui bela aya nu kitu aya sok dibayar isana bu sok dikodoan ka pangeran mayar hutang nah cicing bae bah hayu pang babari urang naon diijabah ku Allah anu katiluna ibu hikmah dina malam terakhir atau napi 10 terakhir dina bulan namina Lailatul Qadar ieu urang kudu nyeueurkeun ngaos minimal ngaos Quran surat Al-Ikhlas maca kulhu 3 kali sarua pahalana cenah ibu abah panitia penyelenggara pemuda gampang tama maca Quran saquran maca kulhu bae cenah kasep setiap wengi 3 wangsulan maca naon cenah dang-dangan kulhu maca kulhu pahalana sarua 84 tahunan ibadahna eta subhanallah
Maca qul doang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Di mana kami hendak pindah kana agama mamiti? Di Islam geus hebat. Di Islam bakal pi surgaeun melongo. Kartos dong-dongan, tacan pahala muji. Setiap ba'da salat kami sok istighfar. Mangkani utamana jelema salat eta lamun daek salat di mana-mana tos kum kakatuh kum kakenca urang ikuti imam sebab bisa disebut jelema dusun. Pangdusun-dusuna umat Kangjeng Nabi punten Abah punten ya Bah Abah cek keterangan pangdusun-dusuna umat Kangjeng Nabi daek ongkos salat berjamaah tapi balik ke babeja ka imam dusun cenah ge eta. Aing mikiran orang di, aing bising orang di doang nu dusuna aing mah. Aya kira-kira abah-abah dak berjamaah sok aya berjamaah sok. Lamun abah balik osok babejan teh ka imam bah. Dusun eta nu edan eta mah. Pangdusun-dusuna cenah ge umat Kangjeng Nabi daek ongkos salat berjamaah tapi balik ke babeja ka imam. Kira-kira pamuda pelotot ayan teh eta nu kitu. Coba ngacung hayang nolobongotna nek ruqyah ku aing ka dieu. Eta kitu eta punten. Bu, Abah pun ampurannya Abahnya. Pangdusun-dusuna umat Rasulullah Muhammad bin Abdullah tatkala daek salat berjamaah tapi balik ngaheulaan imam. Dusun cenah geta. Aya di pangdusun-dusuna umat Kangjeng Nabi imam angel balik. Jadi ulah pelami-lami sedeng bae. Mangkani imam aya geser saeme. Aya geser sakitu ta saeme teh nya eta mempersilahkan tama namina kana birit hasepan. Karena jamaah-jamaah birit hasepan bah. Kerang hasepan, Bu. Asok nyangu teh ya eta hasepan mau dek cicing ngotukrah moal. Deng-deng dagingnya tah doang kitu hampur Abah. Allah gaduh janji, Rasul gaduh janji moal sulaya kana janjina. Mangkani holid tenang cicing di Islam. Kadang-kadang kami berjamaah upami nuju di rompok, nuju di perjalanan, insyaallah taala ikuti apa yang imam ucapan. Karena ibadah eta aya nu gerak ngaranna salat, aya ibadah anu cicing ukur baham nu nyem eta sarua Bu, urang ngisi kekosongan tatkala salat urang hate keluar sempurnakeun ku amalan. Subhanallah, Islam aya jadi henteu ngaberatkeun kana umatna. Allah mah segala maha. Tatkala urang salat hate keluar sempurnakeun ba'da salat urang istighfar. Naon cenah Bu kolot? Tapi istighfar kudu ikhlas mah ulah paporoseh. Ieu mah istighfar nu kahiji nonggen ngisatkeun mukena. Hayu geurang ngaku. Istighfar nu kahiji mukena geus najubur, hayu geurang ngaku. Istighfar nu kadua mukena geus nahulu. Istighfar nu katilu mukena digawingkeun kana paku. Aya nu kitu aya. Terus abah-abah geurang ngaku bah. Kum katuh kum kakenca istighfar nu kahiji lamun abah berjamaah sok ulak ilik dengan tepat jeung bali. Aya geurang aku. Nah, pura-pura istighfar tapi ulak ilik mata nama. Istighfar nu kadua abah geus pangih jalan jeung bali. Istighfar nu katilu geus Allah bohongna ge. Ya abah datang ka imah ge kopi ya Allah. Mendingan kena coba Abah geus kolot tak kudu boga kaisin tah hirup. Bah, Abah ulah waka balik tungguan imam. Aya ucapan astagfirullahalazim di mana umat Rasulullah mengucapkan astagfirullah cenah ge dosa ti waktu ka waktu Allah ngahampura Ibu. Subhanallah Kiai. Di mana-mana orang tos salat ngucapkeun astagfirullahalazim ti waktu ka waktu Allah bakal ngahampura segala dosana. Berarti orang Islam mah lamun rajin salat, lamun paeta salat, moal boga dosa, surga pasti nage. Sebab orang Islam tatkala salat
ngucapkan istighfar, ngucapkan Robbi firli, tatkala orang calik iftiros, Allah bakal ngahampura dosana ti waktu ka waktu. Ieu urang teh gaduh dosa tos ti magrib ka isya. Entos isya hirup kene urang boga dosa datang subuh salat durusut dosana. Ti subuh ka dohor boga dosa, salat dohor durusut ti dohor ka subuh. Berarti dosa urang mah durusutan bae mah. Kartos dong-dongan. Orang Islam mah doangna dosana doang nyimpen cai dina daun tales. Kartos Bu. Kartos Bu. Subhanallah. Janji Allah moal sulaya. Ba'da istighfar biasana kami ngucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah biasana imam macana aya 05 aya 7 bah. 7 kali ngucap muji ka Allah. Subhanallah hakikatna cenah ge abaji cenah ge ta Allah di mana umat Islam mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah ngabukakeun 8 pintu surga. Dibuka ku Allah, welcome orang pelotot. Silakan datang ke surgaku, silakan melalui pintu apa nih? Pintu 8 saya bukakan. Ya Allah, pangheulaan asup surga RT Kiai Pangpandorina. RT jeung RW anu asup surga pangholana. Karena RT heula jeung RW nu paeh kiaina hirup keneh. Gitu Pak. Ampun apa RT-nya. Beda aku langsung ka surga pan hirup keneh batur. Kartos dong-dongan. Mangka holi mah betah cicing di Islam mah. Di mana ba'da salat ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah pahalana Bu. Lamun tam ningali gedena pahalana matak hayang geura-geura salat bae. Ba'da ngucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah orang-orang nolak neraka. Bah agama kafir mah teu bisa nolak neraka, orang Islam bukan ditolak neraka. Kumaunya aya jampena nolak neraka. Sebab kunaon cenah kami mah ya Allah lain ahli surga. Tapi kami teu sanggup kudu ka neraka mah. Ulah-ulah ke neraka akhirat kakarak ngadenge beja teh aing geus stres pemikiran. Ulah-ulah ke neraka akhirat ngagolakna model kitu kakarak nincak puntung rokok mules senep aing mah. Kartos dong-dongan. Karak nincak puntung rokok geus mules Bu. Komo neraka nyaan mangkani ditolak ba'da salat. Allahumma ajirna minan. Agama kafir aya keked moal manggih. Wari mau loba boga telepon Bu kolot. Apa doa nolak neraka apa menurut agama Kristen? Deku mau Google Mall nyahon. Keke bemuat pasti kieu cek Google. Loading pasti nagaimana. Tapi bisa mah ya Allahumma ajirna minan atau nabi Allahumma ajirni minan nar. Anu 7 aya anu 5 anu kumaha dong-dongan baca mah. Allahumma ajirna minan. Hebat bisa metabah. Tinggal urang macanan doang kabehan ge bisa ya mung sebul teh sungut. Sungut dong sebul pisang eta sungut. Secara kakawihan, Bu, kuat menimir rasa kakawihan mah. Bu, ndek sare lain Allahumma ajirna minan nar lain nyarungsum kalbu keur bingung nyulam rasa. Gitu nutunggara nyulam rasa nutunggara nanaonan coba Bu mun hurung di panggung hurung kersana nu agung mun herang di pamidangan herang kersana pangeran menang pahala moal menang ganjaran moal ruwet benu aya. Kartos dong-dongan Bu. Umat Islam aya nolak neraka dengan ucapan ba'da salat Allahumma ajirna minan Allahumma ajirni minan.
tidinya hayang diselamatkan ke Allah dengan ngabalikan pedampal pandangan Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu sampai selesai. Biasana geus kieu, biasana imam osok nggeser saeme los nek ngalabur baralik mah mun teu ngusir bae ta imam aya kode imam ge bah jelema jahat bahan gara-gara balik teh hirup datang ka imam ge kopi Allah ayo gara ngaku abah aya anu cicing di masjid nungguan isya kalau obrol didinya obrol lagi didinya talalalala amalan itu aja tadina aya tujuan jadi 14 huluna ari nu asli huluna aya 7 tapi aya kopayana aya 14 pelengep pareng kopiah pindah kana tuur burungan budak lain bab muamalah lain diobrol kenungguan isya mengunamah lain bab ubudiyah lain bab makrifat ka Allah bab kitab surolot daplot surat al-baqarah ayat gocap anu diucapkeunana nungguan salat nah diucapkeunana kitab surolot daplot nu kumaha teh nu kieu bukolot wa ududun wa baqaun dikalinting na daun kaung di sana tungtung nyerbung disesep mah Abah Ahmad bijilna irung aduh bako kalau nungguan Isa munama hampurannya bahnya subhanallah Islam memang hebat tidinya biasa sok amalan ya Allah ngalem Allah nyucikeun Allah ku tahlil ku tahmid ku takbir sempurnana Islam eta ya Allah cek abdi mah teu kaduhung cicing di Islam teu kaduhung abdi mah insyaallah taala teu kaduhung abdi mah mudah-mudahan abdi istiqomah doakeun ku dong-dongan ba'da salat jero masa salat kami sakebel salat hate magagaya bagan ka jarum-jarum longit panggih ke ruku alhamdulillah jarum longit panggih ke ruku bukolot aya kira-kira nu kitu aya aprak dengan gunting aprak dengan kored nyarekanan incu segala pajar ke dieu omean ku dia pasti di dieu di konten dana gede dia ku dia pasti nangge nyarekanan incu pas sujud panggih Allahu Akbar ari sungut ngalem subhana rabbiyal a'la oh aing poe horengkor digawing kada batang cau aya nu kitu aya mangkaning loba tahlil bah ilahi anta maksudi subhanal ayo bah hikmah wengi ieu urang praktek di rompok masing-masing kudu daek kudu tukreh berjamaah kudu daek babacaan jeung imam ulah gasik-gasik karunya kanu kakarak ulah gasik-gasik imam macana leuting saeutik nu penting mah pungkil nu penting mah checklist cek imam ilahi anta maksudi subhanallah cek malaikat checklist subhanallah checklist 33 checklist sulullah kabeh cap jalak ampurannya eta mah sajan loba dicap jalak kabeh mah nol pasti hage mah geus anca-anca bae imam wayana karena Allah karunya kanu munggaran katos bu ari kami ari imam pan terang kana namina kana waqaf terang kana wasol ieu mana waqaf mana wasol pan urang mah jelema buta weureng nya bu Allah teu kono ngaleceh aing ka dia maca subhanallah ge 33 kali bu leres teu bang ba'da sol sok magrib jeung subuh eta isya jeung dohor mah di mana horeng hayu kada ngaku abah-abah kudu mah 5 waktu eta bak cumponan eta lah jeung makaya bage sugih henteu nya geus sugih mah geus wancina geus 50 tahun teh sugih-sugih da kira sugih naon ya urang makaya beak Lampung beak Bangka ge hulu jeung buntut jeung hulu sampai ke hidung banget masukin henteu bah sampai coplok huntu ka atas dong-dongan
Kartos Ibu. Coba orang terapkan tadi. Allah mah segala maha. Ba'da orang kalil untuk mengucapkan subhanallah biasana usok maca hamdal. Subhanallahi daiman abada alhamdulillah. Ya Allah hebatna cicing di Islam. Muji ka pangeran toron-oron. Ba'da salat alhamdulillah sadaya puji gaduh Gusti di antawisna qadim alal qadim. Qadim alal hadis, alhamdulillah ya Allah, hadis alal qadim, hadis qadim halal hadis, hadis alal hadis. Anu opat gaduh puji gaduh Gusti sadaya. Kami manusia tewalakaya, usik menang pangeran, Malik menang pangeran. Alhamdulillah. Hebat Islam eta sebenarnya mah. Lamun tah mah direnyepan kurang subhanallah. Iya maca alhamdulillah bade anu mere teh alhamdulillah nuhun teteh jazakallahu bil khair. Bu dibere be ku batur hamdalah ka pangeran mah tolok muji-muji acan. Aya be muji aya geludug. Aya muji aya lini kita jong mapagon kabeh samplok sungut kebon binatang. Bu kita jong suku eta sungut setan jeung bedul nyeri coke anjing dong nyeri. Aya nu kitu kira-kira aya. Ada ngomong ngadoa mah ya Allah tolonglah hamba pasti tajam jurig bedul. Ada ngadoa tolonglah hamba mu gida aing ngadengeuna ge. Aing mah hewa ba jelema Islam ngadoana tolonglah hamba mu hewa aing mah kagugung ngadengeuna ge. Ya Allah tolonglah hamba mukar galaunya. Gila ya deh. Ari ti tajong setan jurig bedul cokor aing nyeri anjing doang. Cek jurig ge tadi ge. Anjing tolong bae di tadi ge. Cek setan jai ge tadi ge dina batang kihara bae. Cek bedul jai di lowong. Dipitnahan bae ku dia paingan kelok diijabah doa dia mitahan aing bae ieu. Cek jurig kitu. Bu. Masuk aing ngajurig-jurig aya. Anak jurig tadi yo, karena anak baiknya ngajurig-jurig, ngalakasa tadi yo, enak itu ayat, karena jojon tadi yo, karena anak jajan beri cecaplak, kali ngomong ke batur maka ya jangan anak kita sumut bangor, ayah kira-kira ibu nuk itu ayat, ari ngomong maka tetangga teh kula kuari maka ya jangan anak, kuli jangan anak, usaha jangan anak, ayo gara ngaku. Pas anak jajannya beri kecaplak. Nanya tadi yo, tadi kan senjat tadi ya. Dong isukan beta dia. Anu kitu aya. Ngomongna ujung isukan, ku ari hayangna batu. Bu. Njata jajanan oge beakna mah ku indungna. Anak hayang bakso ja beakna mah ku indungna diuyuk ja. Bu, anak mengasaan doang, pakai sangu wadang, bu, kecapna ge. Jareng saku indungna. Ma, aya nu kitu aya. Usok nyarekeun anak jajan mah kudu atoh ta anak jajan, kudu atoh mah kudu nama. Isukan ge aya di milikna lain di judulna. Lamun ibu niat jeung isukan sakitu-kitu lah bu ulah gagabah. Apa namanya? Bu ba'da ngucapkan hamdalah biasana imam ngucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matil katsirah. Allahu hebat orang Islam kiai moal kudu kana raka ngagungkeun Allah ba'da salat pacan pada kurang 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah tungtuna, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah. Subhanallah, mual aya di agama batur bah. Hebatna Islam eta tina pujana, tina pujina, tina papujana luar biasa. Ngagungkeun Allah, ngalem Allah luar biasa. Allah paling resep disebut ngarana. Lamun ngalem ka manusia beda ngalem ka Allah. Sakitu dang bedana bu. Lamun ngalem ka Allah kudu sebut ngarana, lamun ngalem ka manusia kudu sebut pangkat derajatna. Eta doang manusia mah yang kalem bae. Enggeus haji disebut ngaran jelemana cek hate. Bukan enggeus haji naon tadiya. Cek hatena. Man puer teh dia kan aing. Mama mah bukan RT. Cek hatena amanya. Kartos dandangan.
Jadi antara ngalem ke Allah jeung ka manusia beda. Lamun Allah disebut ngaranna Allah resepen, lamun manusia disebut ngaranna hewaeun, Mbah. Kartos dong-dongan. Allahu Allah, resepen Allah. Allahu Halim, Allahu Wadud, Allahu Wahhab, Allahu Razzaq. Allah resep disebut ngaranna. Tapi lamun manusia di alam eti dia, eti bibi nonton ya kana yang dia. Mau contoh tama dia ada kolot di maleutik bibi naon teh kana yang tadi ya berarti bieti burung mana bieti bu eti teh eti ibu kolot eti subhanallah bu bah hebat itu cicing di Islam ya bu tinggal teori jadi aya ibadah gerak salat ngaranna aya ruku aya sujud aya ibadah anu ukur diucapan tapi pahala pengurangan pahala ti pangeran. Tidinya biasa sok muji la ilaha illallah aya nu 100 aya 165 kali, aya nu 100 kali, terserah kumaha dong-dongon bae. Ngadoa amin biasana osok salat sunah imamah. Adapun makmum terserah dong-dongon. Itulah hebatna kami sebagai seorang muslim. Sekali deui hikmah dina malam Lailatul Qadar ieu anu tilu hal ibadah di antawis anu pertama adalah sedekah bu walaupun sedinar Allah bakal masiehan ke pahala kabagusanna 84 tahunan sarua jeung 1000 bulan. Lamun ibu salat di akhir penghujung di 10 bulan Ramadan ieu 2 rakaat salat sunnah karena Allah bakal masiehan pahala kabagusanana 84 tahunan sarua jeung 1000 bulaneun. Komo salat syukur wudu 2 rakaat, salat tobat tina kieu jeung ngising 2 rakaat, salat tobat tina segala dosa kala 2 rakaat, salat hayang minta duit 2 miliar karena Allah. Ngaos dan bisa jabina. Piraku teu diijabah doana, Bu. Euy. Anu kaduana salat sun. Nu katiluna Kiai, nu katiluna eta maca Quran minimal surat Al-Ikhlas 3 wangsulan bae. Insyaallah taala. Mau urang mah nya. Tapi lolobana mah nu ngaji lain kiai eta nu tadarusannya. Kadang-kadang kiai masuk maido bae lolobana. Lamun salat ngaendahkeun kalangan nyarekanan kita deuleutikeun volumeuna. Aya teh ustaz sok nyarekanan lain ngabandungan kalau nyarekanan saralah tadi yang ngajina ge. Ngisinkeun doang tadi ya. Atau endahkeun dusun. Atau endahkeun kuduna mah kiaina kudu tuker bae kiai ulah kitu nak lain kitu dibacana. Kudu kitu kiai kalau sok ngagara nyalahkeun bae jinganan tungtungna batur pundung bela. Ulah hewa kiainya kudu mah kitu kiai kuduna mah jadi penengah kuduna mah sok maido bae lah. Maka kiai mah ada pengajian udah datang eta kiai tukang maido ieu. Lamun teh mah ngodang sinden loba nu nyawer. Jah sinden mah loba nu ngalem ieu. Karena jelema koret di bager-bager batur mah. Gitu teh. Hampura kiainya. Los ge di mana-mana pengajian het ge lobana masa utikan nu karolot di tarepae nu datang nangge. Angel pae moal datang. Hampura sekali deui itu tak kiai. Komo urang mayoritas Islam di urang mah nya ulah kok hewa karena suara sapeker. Ulah teu mahkul kanun malikra, urang bege teu mikra, pan kieu mah jarang datang kianya mah teh lo kaya ustad mamana ge. Kitu bae teh aya ustad dieu menguna amarada. Punya. Hate maido beda datang mah teh sukuna sebul ngalengkah. Ulah hewa kiainya jeung nyai eta mangarasa. Yang di rada kaguguki pun teh nambah duka di dieu mah jaing kakara ka dieu ieu nya telok ngalpae di maksudna eta kiai kana nitahan batur ngajakat buhara tak kiai tapi aing cocan urang ngadenge kiai ngajakat gandeng pada urang nama nyaan dekeket punten kiai ieu mah kiai nu mampu ieu mah nu nisab kiai tapi kiai jarang eta kami ngadenge kiai ngajakat gandeng ieu kami geus 32 tahun cicing jadi Islam pacannya urang ngadenge kiai ngajakat ya anu ngajakat padahal masa rugi bae
Jana kiai mah telo kadenge ngajakat aja. Itu ngadenge-denge aja gitu. Ampun kiainya. Ieu mah kiai nu mampu lain atuh kiai kena nu mampu anu henteu bah. Pukeun maloban mah di Jakatan bae di mana ge. Ulah hewa kiainya janya ieu. Lamun muludan teh ge masyarakat nu miskin bae dong digegeyak. Sok hayang leuwihna be ustaz. Lain di lain, ulah kasinggung lain, aing lain nyinggungan, ada pun aing nyolok mata herang nah, atuh kumaha horeng geus kagok. Ampun aya. Ulah hewannya banyak ieu mah lain di lain, ieu mah lain di lembur batur geus ku tsunami cocok. Ya abdi tos 31 2 tahun lah jadi Islam, tacan pernah ngadenge kieu ngajakat, aneh aing mah. Mun ngajakat menjelma sarugi bae teh ngajakat di paido eta. Jangan nusugina kadang-kadang rada teh endang ngajakat nagati deui. Bu, lamun ngajakat kuduna mah nu ngajakat tetep hayang kabeh bisa ngajakat na ulah samesa eme. Misalna anu sugih di hiji lembur ieu 10 nu sugihna. Dihijikeun jakatna. Candak 10 jelma. Lamun aya kirana misalna 10 juta 2 jalmi be nu candak nu jakatan. Jelma fakir nu miskin candak ku urang dipanggil ku urang teh ibu ieu abdi ngajakat wayahna engke tahun paeun teh jeung ibu kudu ngajakat deui kitu eta mah insyaallah engke ngajakat engkena eta mah cenah 20 jadi naon make amplop saeutik ewang teh jadi naon ya tah masakat bae seumur umur tah mah da sugihna kudu nama kitu eta mah lamun dina hiji lembur aya nu masakatna 10 tahun bisa insyaallah kabeh bisa ngajakat. Kitu bae tah eta mah sama-sama ngajakat yang dikira sugihna batur. Dasar ngautang kana rentenir. Dasar mah isalang saeme unggal poe ditagihan. Bu. Ya het lamun kitu mah tah ngajakat nya. Ulah kana kiai mah kali kan kada kiai mah kadang-kadang lawan jamanana bae tok dibikeun ka batur. Jeung hook teh ya. Bu, ari menurut Khalid mah Jakarta kana 8 asnaf lain mah. Nya, anu dibagikeun dina Al-Qur'an mah hiji fakir, kadua miskin. Diutamakeun qala ta fakir jeung miskin. Fakir jeung miskin. Kumaha carana tah si fakir si miskin eta usina leungit di bumi tercinta orang ieu. Nu sugih kudu ngahiji, nu sugih kudu bersatu. Entas kemiskinanana ku jakat urang teh kita makaya kita usaha cina tahun paeun bisa ngajakat kitu eta mah jakat ukur 10.000 kumaha dek sugihna batur dibagi-bagi asal rata bae ngajakan make amplop teh wah hulap aya mah sugihna ge arek ngartos elos todok seboy dong-dongon nya di abi nyeros kitu bu hayang ngajakat hayang di Jakatan. Hayang ngajakat yang di Jakatan nih bu. Hayang ngajakat bu. Mendingan kena hayang ngajakat ke kotor orang dibikin daripada orang nampi ke kotor batur. Mendingan kena orang mitra micin ke kotor lain. Adapun zakat fitrah tawajib kanggo saban-saban mukalaf. Jadi anu kaduana miskin, fakir, miskin. Insyaallah Indonesia loba nu sugih sebenarnya kiai. Loba di urang eta loba nu sugih kadang-kadang ngajakatna eta kadang-kadang sakadaek kumaha manehna bae komo petani tegati ngajakat ka budak oh cenah hook aing mah aing nu miluku aing nu tandur aing nu ngulikeun kada ku dibikeun gitu lah panot anu rada gate eta petani mangkaning cenah ge bu punten bunya punten terakhir cenah amdi ya bu mbah euy setan ridho cicing dan neraka sahebeulna mung setan henteu ridho kana Adam kana anak incu Adam kudu asup surga kabeh setan menang izin ti pangeran setan ngajual produknya opat produk tapi Allah entos ridho eta bah entos diceplok tonggong ku Allah jeger ben entos silahkan dijual ngajual opat produk setan hiji pertama ngajual bohong anu mesek tak bohong horenganan melengok anu kaduana ngajual korek bu terus anu katilu ngajual naon dieu teh gina aing pohodoi
Ayo geura produk setan teh Kiai. Euy dong-dongan. Produk setan teh ya anu untuk dijual ka ramena kana anak incu Rasulullah. Ai kana incukna ka Nabi Adam. Aya geun aya. Dina hadis Rasulullah ge aya. Pertama ngajual sanu meser eta bohong dijual ku tukang jualan cenah bokolot. Ku pedagang eta bohong dipesan belengek. Setan ngajual bohong ku tukang kana tukang pedagang. Eta loba ngabohongna teh. Contoh ibu, ya contoh lolotikanana. Ibu icalan kain. Loba jelema kebaheula masuk motor mau nanti diakep teh bunya. Bu, terus dijual ke ibu. Anu nawar teh sabaraha ieu legging contoh. Cenah ieu mah cenah 150 teh. Nya mahal teh 70.000. Dek mau teu beunang ti dituna haram najis beunang ti dituna. Tah nya haram nya najis eta sok aya nu padagang cenah ge eta. Aya kira-kira nu kitu. Aya cenah ge. Berarti padagang loba mah ngabohong punya. Eta mah berarti ibu menang perangkap di setan eta Bu. Nu kadua sombong. Naon cenah? Sombong dipeser ku sate aing poho deui. Ayo geura. Bu. Kusaha cenah? Kusaha cenah sombong, Bu? Dipeserna ku ustad ku kiai cenah ge. Aing rada mikiran di kiai eta nu kitu gaing. Mau dibejakeun ku aing nu eta mah rada hulap. Koret kusaha ku koret. Koret mah ku petani cenah ge mah. Geus geus bodoh lah kumadong-dongan mah bisi aing di telu aingna. Bu, jadi urang kedah nyeueurkeun maca minimal surat minimal maca qul hu 3 wangsulan bae. Kok wangsul-wangsulan mah. Kiai rahimakumullah berbahagia, insyaallah taala lain holid pangendahna teu ngarasa abah, lain holid ngarasa pangbarmung kami bangga Kiai. Bangga syukur ke Allah dijadikan ke Allah dan kami lahir tina rahim kafir sampai detik ibu kami tacan muslim. Terakhir kami pendak kamali bulan Desember Kiai. Mama 103 tahun, papa 115 tahun Mbah. Yuswa masih kena kentit, masih kena vegetaria. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abdi kapendak di Thailand. Waktu abdi ngajajabkeun omah ngelaksanakan ibadah umroh karena omah kami bibi tina mama mualaf 7 sasi tos mualaf. Kami keluarga besar di Thailand ngelaksanakan ibadah umroh kalasan amdi anu ngiring namanya jadi pembimbingna haswat pendak cuman ya hong tong si kang wa Islam nya Islam ho tong si kang wa aing rada teu mahfuz tadu aing teu diijabah. Jadi ya nafsi-nafsi ke hong hang mo sim hong ji si si hong tong si kang wa ka khon wa kama pa am song hong tong ha la ka tong si kang mang wa cek ni am song tadi ama jeung di sampai tak pusing cenah kudu puasa aing teh kuat puasa bosan kitu ge kuat ku niat apa hong teng sing cha ti shi khong wa ha insyaallah fang wa hong ti sebab am song hong tong sing wang la kitu ngomong ari ngagalakan mah henteu mah ngomongna am song be am song kana aing am song eta pusing kitu Bu. Alhamdulillah Bu rada plong be pamikiran kapungkur mapan mung digalak bae digebugan be ku kamari mah panding henteu doangna geus paler tak kana aing pendak sareng teteh Bu. Alhamdulillah mung hiji teh pendak karena teteh anu di Brunei mah teu ngiring babarengan ka pendak gitu. Aya anu teteh abdi anu susuna teu aya teh ya anu pena alit sapali nu pendak ge. Alhamdulillah gaduh putra 2 nu hiji gaduh putra hiji aing doang nu tekan payu. Doakeun ku dong-dongon. Amin kitu dusun. Insyaallah. Jadi alhamdulillah Bah, abdi sekian tahun teu pendak kamari Desember pendak kaping 8 Desember kamari Bah. Kalesan abdi ngiring babarengan reunian sareng teteh tiluan anu hiji mah teu hadir Bu. Berarti abdi sareng teteh 2 abdi sareng omah
bibi tina mamah anu tos lebet Islam tos Desember Januari Februari Maret berarti tos 10 sasih jadi Islam. Nah mudah-mudahan kuat sedayana punya kuat ulang ada daging bedul cenah gagapi bah yang muka kabita beta kana daging juri eta kayak tong sikang mangla cihi ho tong siko ko teh jeung ko ana ko sikang mah ho tong sikang wo gitu ya enak lain memikiran dia mah kana daging nuk itu hayang bae dia mah gila nuleunang ge gitu bah. Jadi di antawisna orang-orang Cina eta embung ninggalkeun ngamam daging bedua bah. Itu hayang mah hayang asup mung eta gati Bu. Itu subhanallah doang ibu bae kana micin kana masako pang hayang betul kuat. Hayo gara ngaku. Masak kudu make micin bae, hayo gara ngaku. Lamun urang masak kudu make masako, bae gara ngaku. Nah, orang kafir ge kitu bah kana daging bedulet hayang bae. Jadi mau nama rada bahagia ya Holid bah pokok mah ge hiji panggih jeung indung bapa hirup kene bah. Alhamdulillah ka Desember kamari upami teu kamari mah abdi nembe uwi teh mah abdi ge kamari. Saum di ditu 13 dinten uwi kamari abdi. Alhamdulillah diulem ku orang dia abdi kamari dongkap namun mambawa Mekah kene. Tulah. Mekah kene. Cenah ge di ijabah doa keneh cenah ge cek dong-dongon ge. Amin kitu mah. Mudah-mudahan punya insyaallah taala. Terakhir tina Holid doakan Holid. Insyaallah ti dieu bade teras ka Lampung, Bu. Penginten ti dieu langsung uih sakedap anak budak bade teras ka Lampung aya acara di Lampung kin enjing. Jadi doakan ku dong-dongon mudah-mudahan sehat walafiat. Atuh kata-kata tambah aing balik mawa jodoh. Amin kitu mah. Aing budak hayang aing ge. Ngadoa ge toron-oron ya Allah lamun aya jodohna geura Gusti aing geus kesel teu kawawa. Keket be mah. Lamun aya geura Gusti losting aing manu kumaha ge moal milih-milih nu penting aya ambekana. Keket be kumaung nya. Lamun aya geura ya kesel sok nanya batur teh Pak Kiai. Tadi ge anu panitia Abah aja nu gaduh rompok nanyakeun kitu. Pak Kiai jeung umina cenah ti mana? Cek aing teh boga naon umi hewa aing ngadengeuna. Tanyakeun tadi aing isi mereperpan mengeut aing bolot. Anggeus pantes aing boga pamajikan. Kuduna mamanya. Tapi insyaallah mudah-mudahan lah postingan kolot ge bu kolotnya insyaallah atuh jeung kolot deui burunganan budak. Holid 52 tahun, jodohna 70 tahun. Teuing boy keur bol kabel ge paeh ya. Geus ngasaan naik ke kawin deui. Hitung-hitung tumbal burung. Doakeun punan. Jadi anak yatim anu pangalitan yuso 4 sasih, Bu. Jadi anu pangalitan santri kami eta umur 4 sasih, dicandak umur 2 jam. Abdi uwih ti Mekah bulan Desember tanggal 8 abdi uih pas tanggal 9 malam ditelepon di rumah sakit Pandeglang, rumah sakit Berkah. Ternyata ayah hamba Allah anu butuh kami, bapana maot, 5 sasi dikandung, ibuna kena diabetes, akhirnya dicandak ku ampi. Jeung bali-balina alhamdulillah. Entos 4 bulan baja hirup ku lalaki ge jeta budak. Nya ku abdi diurusna alhamdulillah. Jadi anu pangalitan eta anu 8 sasi, aya anu setahun setengah, Ibu. Aya pokona mah anu 3 tahun eta upami tepat 38 anu paut. Anu pangalitan 4 sasi. Pameget dipasyanami ku Ibu Irna Bupati Pandeglang karena anu bidana nulungan eta ternyata pameget bidan eta ajudan pada Miati. Viral Bu abdi nyandak di rumah sakit nyandak budak yatim. Ibu Irna telepon jam 1 wengi, "Ambi, anu nyang. Pajar aing mendek mere duit. Horeng mah mere ngaran." Bu. Namanya dari Irna aja dikasih nami ku Ibu Irna eta Muhammad Rizki Qian Kamandaka. Bin saha atau bin bapana yang lain anak aing ieu. Eta mah meunang mulung tina karus teh ngaranna aing tama. Yang teh nyaho kana bapana ieu mau ibuna mah checklist. Kana sok sekolah PAUD teh abi sae namina anu sa bapana abi bae Bu. Sa indungna checklist bae cek kami. Bising eti mana cek nanya ke budakna. Loba anak checklist nu aing kiai.
Terus tinggi checklist kebulnya jangan hirup bukti nama atau ada penyong bapana atau bangor ieu mau daek nama mau dipicen tak orok. Uyuhan panggih jeung aing eta ge. Amin kitu dusun. Dan panggih jeung maung mah pasti geus ditahar batur. Alhamdulillah Kiai doakeun abdi sehat. Mung sakitu punten Bu anu kapihatur. Kirang langkung punten abdi sampura lamiting nyarios ieu. Bari acak-acakan kumaha orang hitung-hitung hiburan bae bulan puasa bukolotnya hampura holidnya Kiai orang pelotot terutamana antos kaleut ku holid katuang ku holid nyuhunkeun dihalalkeun anu katuang nu kaleutna nu kaanggona nyuhun dihalalkeun punya embung holid mah Kiai uih ti dieu manggul-manggul dosa endung aing mah tama manggul berkat aing da kaya embim ieu mangga mau sakitu anu kapihatur bising ibu arek sadakolos burung bising abi nitip jeung budak yatim anu alit mangga bung syaratna kudu merena kertasna ulah gambar goloknya mak kertasna ulah gambar golok kudu gambar Soekarno Hatta nya ih gambar Soekarno Hatta mah pan bagus bukolot jeung budak yatim eta gambar golok kayak budak ngagelut bae engke mangga beri semua Kiai hayo Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi yuk berdiri Pak berdiri ya berdiri semua yuk ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ayo panitia kesini bari selamat yang ambil ya Habib salam alaika sholawat ini tullah alaika asraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husni kamara'aina qattu ya wajah sururi Allah ya madamang mak alaika ya Rasul salam Allah ya Habib salam alaika salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta abah iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya. Waalaikumsalam.